Sampurasun, baraya sadayana, wilujeng sumping. Dinten ieu hayu urang ngobrolkeun kawih, tapi sanes ngan saukur ngadangukeun. Urang bakal lebet langkung jero, urang bakal muka panto kana jiwa urang Sunda ngalangkungan rumpakana. Urang bakal tingali kumaha sih unggal kecap teh bisa nyimpen carita, malah falsafah hiruk. Siap? Hayu urang mimitian? Cobi regepkeun sakedap rumpaka kawih jang ieu. Sanes okur endah kadanguna tapi ieu teh popling anu jero pisan ti karuhun orang. Pituduh sangkan orang hirup teh kudu pinter, kudu bener, jujur jeung ulas asih ka sasama. Endah pisan nya. Tah, ieu bukti yen disatukangan wirahma anu endah, kawih teh nyimpen makna anu luar biasa. Tah, leres pisan. Kanggo tiasa ngaguar pesen-pesen anu sakitu jerona, urang teh priyogi alat, priyogi kunci, kanggo muka panto harti anu nyumput dina rumpaka kawih Sunda. Hayu urang tinggal naon wae koncina. Pilar utamana teh aya nu disebat tritangtu. Naon eta tritangtu? Nya eta 3 katangtosan. Ieu teh ibarat pondasina. Nu kahiji aya wirahma. Wirahma teh urusanana sareng sora, irama, lentong, kumaha carana ngucapkeun kecap sangkan jelas. Teras nu kadua aya wirasa. Nah, ieu mah urusan hate. Kumaha urang ngahayat, ngarasakeun unggal harti, nepi ka nyecep kana hate. Sareng nu katilu nya eta wiraga. Ieu ngeunaan awak, raga urang, ekspresi, gerak awak, sadayana teh kedah saluyu jeung eusi kawihna. Janten, wirahma, wirasa, wiraga. Tiluanana teh kedah ngahiji, teu tiasa dipisahkeun, supados maknana dugi sacara sampurna. Ayeuna urang bahas pakakas anu paling ampuh, namina teh paraprasa. Sederhana namah kieu, paraprasa teh nyaeta cara urang nyaritakeun deui eusi kawih ku basa urang sapopoe. Wangun ugeran atawa puisi urang robih jadi wangun lancaran atawa carita biasa. Aturan utamana ngan hiji, sanaos kecap sareng kalimahna dirobah, harti aslina mah teu kenging robah pisan. Dina paraprasa teh aya genet teknik anu tiasa dianggo. Anggap wae ieu teh kotak pakakas urang. Aya teknik kanggo ngajelaskeun ku kecap anu sarua hartina. Aya kanggo nyieun rangkuman atau malah nambahan detil sangkan langkung ka hartos. Engke urang bakal tingali kumaha cara ngagunakeunana. Oke, teorina tos kenging. Ayana waktosna urang praktek. Urang bade ngalarapkeun sadaya pakakas ieu kana contoh nyata. Nyaeta kawih anu mistis tur pinuh ku gambaran. Kawih sancang. Hayu urang guar sasarengan. Ngalang-ngalangan pakidulan Garut, ombak basisir ketir dina waktu eta, sayang helang ka karang gajah, los ka jojontor sancang. Wah, tina bubukanana wae tos karaos pisan nya suasana mistisna. Kawih ieu langsung nyandak urang ke alam leuweung pakidulan Garut, napak tilas karuhun urang, Prabu Siliwangi. Sataacan urang napak tilas langkung jero, hayu urang tinggal heula petana, supados teu leungit arah. Sababaraha kecap kunci ieu penting pisan. Basisir sareng jujontor ngagambarkeun lokasina di sisi laut. Leuweung nunjukkeun suasana alamna anu geuweman. Sareng tangtosna, Siliwangi, tokoh sentral dina carita tilem di ieu tempat. Ayeuna urang tos gaduh gambaran anu langkung jelas. Siap, hayu urang tingali kawih sancang ieu sanes ku panon biasa, tapi ku genep lensa analisis. Urang bakal ningali lapisan-lapisan harti anu nyumput di handapeun rumpakanana anu endah tea. Lensa kahiji sareng kadua ngaguar dasar caritana. Mimiti urang nganggo lensa jejer N amanat. Inti caritana ngeunaan naon sih? Terus pesen naon anu hoyong ditepikeun. Saatos eta urang gentos kana lensa suasana N sikep. Kumaha rasa anu kakaros ku urang, naha mistis, sedih, jeung kumaha sikep pangarang ka urang salaku nu ngaregepkeun. Lanjut ka lensa katilu. Wah, ieu mah matak bogot pisan, pilihan kecap atawa diksi. Pernah teu kapikiran ku anjeun, kumaha hiji kecap tiasa gaduh harti anu berlapis-lapis. Contoh nu paling jelas dina kawih sancang nyaeta kecap tilem. Upami secara denotatif, harti lugasnya nya teu leuem we kacai. Tapi, dina konteks cerita ieu, hartina jadi konotatif, janten kiasan pikeun ngahyang atawa moksa, pindah alam. Nah, ieu pisan kakuatan basa dina kawih teh, hiji kecap tapi hartina jero pisan. Lensa keopat, urang ngabahas wirahma sareng Purwakanti. Naon ari Purwakanti teh? Nyaeta padeketna sora dina tungtung unggal pada lisan. Cobi tinggal contona, tungtung sorana teh teu sami, aya ut, a, ah sareng ang. Variasi sora vokal ieu ngawangun wirahma anu mandiri, unik, sareng khas pikeun kawih ieu. Ayeuna lensa kalima, ieu ngajak urang ngawang-wang.
Lirikna ngahudang imajinasi urang, siga anu leres-leres dibawa kalau wong geledegan anu geuman. Tapi sanes ngan saukur gambaran, aya oge simbol sajarah anu kuat pisan. Carita Prabu Siliwangi anu milih tilem tibatan kedah anu harapan sareng putrana nyalira, Prabu Kean Santang. Lensa pamungkas, nyaeta lensa struktur. Hayu urang tingali arsitektur kalimahna. Dina kalimah ombak basisir ketir dina waktu eta, orang tiasa ningali saha nu jantan jejer, atawa palaku, ombak basisir, naon anu dilakukan, atawa carita ana, ketir, sareng iraha kajadianana, nyaeta kateranganana. Ngartos kana struktur ieu, ngabantos urang ngartos alur caritana kalawan langkung gampil. Sadaya teori sareng alat analisis parantos diguar sasarengan. Tujuan utamananya nyaeta supados urang tiasa ngadamel analisis urang sewang-sewangan. Jadi, ayeuna giliran anjeun. Tah, ieu pancen utamana. Cobi damel para prase lengkep tina kawih sancang. Larapkeun genep lensa anu tadi, robih wanguna jadi prosa, gunakeun kekecapan anjeun nyalira, tapi pastikeun carita Prabu Siliwangi sareng suasana mistis sancangna henteu leungit. Ieu tantangan anu sae pisan kanggo ngasah pangarti urang. Sareng, tangtosna, ngulik kawih teh sanes ngan saukur teori. Ieu mangrupakeun proses anu aktif. Dimimitian kuneangan kawih anu leres-leres ngageterkeun hate. Teras, teleuman rumpakana dugi ka apal. Tos apal, cobi haleongkeun nyalira, rekam, supados tiasa ngarasakeun wirahma sareng wirasana. Intina mah, pangarti ieu janten hirup upami dipraken. Janten naon atuh kacindekeunana ngulik rumpaka kawih teh tetela sanes ngan saukur ngeunaan sora atanapi nada anu halimpu. Ieu teh langkung jero tibatan eta. Tah, ieu pisan baraya intina. Jadin, ngulik rumpaka kawih teh sanes saukur pancen sakola. Leres, sanes. Ieu teh cara urang ngahiropkeun deui sahari urang teh, identitas urang. Cing emutan, urang ngasah rasa ngalangkungan wirahmana. Terus, urang ngalatih akal ku cara nganalisis siga kieu. Sareng anu paling penting, urang ngamumule sajarah karuhun. Papasangan antara tilu unsur ieu, rasa, akal, jeung sajarah, tah eta pisan anu disebat caling cincing Sunda. Ieu teh jiwa urang Sunda. Janten, patarosan pamungkas kanggo anjeun sadayana, saatos urang ngaguar sadaya ieu, kawih Sunda naon anu ayana ngagetarkeun hate anjeun, anu hoyong pisan ku anjeun di bedah hartina. Pilihananya aya di anjeun. Mimitian perjalanan anjeun pikeun neuleuman deui ka beungharan budaya urang. Hatur nuhun.